Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Takeun ngeunaan kajadian anu lumangsung di luareun imah. Ditetek tayanu kaliwat katingali si Banteng Bulu ngabandungan semun molohok bengong. Si Rawing mungkas guaran carita anana. Tak itu merukanan teh kejadian di luar imah teh. Jadi lamun cek akan kurang-kurang na milik mah bisa akan nuka benangan ku eta kakuatan kiriman. Waduh, nguntung kang ngawing-ngawing nyalametnya. Uing ngogen tengarati namun ngalawanan nganu kitu makang tuh geningan nguntari datang ngadio. Si Banteng Bulung jeung si Rawing ngaredet kalebah untari nu tetela datang nyamperkeun kaluar ti jero enggon indungna. Abdi rame nguping anu gunter ngarobrol bet janten panasaran. Ini Kang Rawing tos lebet deui ka bumi Kang. Nya asup dia Kang Catu detengeunah di luar mah. Pek tanyakeun ka 38. Kumaha nyai kaayaan indung nyai? Katingali paroman untari hegar marah mah tanah hate anu ngarasa bunga sigana teh. Alhamdulillah Kang. Abdi oge teu ngartos pargi pun biang betul lilir ayeuna mah estu ngagebra we tibra kulemna teh teu sapertos wengi-wengi kamari. Nah kunaon nya Kang binga aya abdi mah aya Kang Rawing di dieu teh. Binga aya tur teu aneh oge abdi teu aya. Bungahna anu penting mah nyai. Bungahna anu penting mah. Artina indung nyai teh bakal cageun. Bener teu? Lain anu ditiangan teh cageun lin. Nya teh kudu mikiran aneh-anehna. Dupi tadi Kang Rawing di luar bumi teh aya kajentenan naon-naon Kang. Si Banteng Bulung geus rek ngomong pisan ngan kapihlaan manten ku si Rawing. Eueunan naon nyai? Ngan sakumaha sangkan akang teh telah bener jadi kenyataan. Kitu. Siapa memangnya aya nu datang sinar beureum nu teu beda ti seuneu nu rek nuju ka dieu ka ieu imah. Terus dikumahakeun atuh ku Kang Rawing? Nya di badamian we ku akang teh cekeng teh ulah rek ganggu ka pangeusi imah leuwih hade ayeuna mah balik deui ka nu boganna kitu. Sabab kuring jeung si Banteng Bulung ayeuna aya di dieu. Balik cekeng teh entong ganggu. Terus kumaha salajengna Kang? Nya saterusna mah mengkon kabalik deui ka bari ngajeos ngomongna teh. Sinar beureum teh marukanan bejakeun cenah ka batur anjeun Rawing nu ngaran si Anteng Ulung. Cenah lain beuki teuing kana barang dahar tong kamerkaan ari dahar sabab lumpatna kana nundutan. Wah, Kang Ngawing-ngawing mangira-ngira deui bae ngeuy Kang Wing-wing. Ngentong itu atuh Kang Ngawing-ngawing. Nguing jadi ngerang atuh ku nguntari. Mangkaning nguntari teh nganggeus resepeun Kang Wing, Kang Ngawing-ngawing. Ngan, memang kitu kajadianana. Bisi teu percaya, engke tanyakeun ku Anteng kan ngajeos tadi di luar. Untari bet jadi mesem. Sabab si Rawing teh oleh dibarung jeung heureuy wae sigana teh bet teu kagamar kasalempangan hate karisi atawa kasusah sigana. Penting harita memang si Rawing boga kayakinan yen tindakan nu dilakukeun tadi mangrupa tindakan nu mampu ngungkulan kakuatan ilmu kiriman anu datang ka eta patempatan. Sedangkan di tempat sejen Mbah Gabug inten kacida kagetna waktu bisa ngarasakeun ayeuna getaran kakuatan nu saolah-olah malikeun atau malikan kasorangan nu akhirna Sujali niup seuneu cempor dina baskom leutik teh. Katingali Mbah Gabug inten ngesang paromanana rada pias ngareret ka Subala jeung Sujali anu sarua pada muka kaget. Jadah teh. Teteh anu ngaran si Rawing teh bisa ngusir kakuatan dewek euy. Dewek bener-bener teu nyangka upama si Rawing bisa boga kakuatan seperti kitu. Nyaan aing teh ngarti jeung meh becilak ka bieu euy. Untung si lain bieu niup cempot jali. Lamun teu bisa malikan kasarangan kakuatan ilmu dewek.
Subala jeung Sujali silih tutup terus duana ngararet deui kanu jadi guruna. Subala nu kadenge nanya kanu jadi guruna. Jadi bieu teh si Rawing mampu ngungkulan kakuatan nu dikirimkeun ku Ki Guru. Waduh, lamun kitu mah bener-bener hebat atuh ilmu si Rawing teh Ki Guru. Mbah Gantang agabug inten katingali beungeutna jadi semu beureum lantaran ngemuka amek jeung rasa kahanjelu anu tan bates wangen. Dewek lain budak kamari sore bala, malah dewek jadi beki penasaran hayang ngajajal langsung kana pangarti si Rawing. Dewek bet hayang nyaho di kieuna ka mangkeluk nu ngaran si Rawing. Jadah deh. Sujali ayeuna mah anu nyarita nanya ka guruna. Nah maksud Ki Guru kumaha kitu ngayakeun tindakan naon ka si Rawing teh Ki Guru? Anu teh tela geuningan bet mampu ngalangan jeung ngagagalkeun kana usaha urang. Mbah Gabug Inten meureupeun leungeun ka tuhuna. Sorot panu neuteub ka hareup sorot panon anu semu hurung hiji tanda Mbah Gabug Inten memang ngidem kakuatan ilmu anu teu bisa dianggap enteng tahapanana. Dewek isukan anteur ku ilaing duaan bala oge jali. Ku kakuatan lemes basigana bae wahartina tamang keluk nu ngaran si Rawing teh. Manehna boga antina anu dewek sorangan teh nyaho boga ilmu naon. Nganu penting isukan ku dewek bakal langsung ditaraga ku jalan kasar. Subala ngarenghap narik napas panjang, kagambar deui tina pikiranana. Pangalaman waktu patelak ngadu kakuatan ngalawan si Rawing, tetela cacakan di huruf kuopatan tapi teu mampu pikeun ngungkulan pangadiwasana si Rawing. Aya rasa salempang eunteup dina hatena Subala jeung Sujali. Sok sieun anu jadi guruna terus-terus rubuh eleh wewesen ku si Rawing. Tapi si Rawing memang lain bantrak-bantrakeun pangartina Ki Guru, malah kawila ngabahayakeun kakuatanana. Kuring teu mikeun lamun Ki Guru nepikeun ka kudu cilaka mah. Mbah Gabug Inten muncereng ka Subala bari nyarita deui. Jadi si lain teu percaya kana kemampuan jeung kahebatan ilmu dewek, ha? Bener-bener ilaing ngahina ka dewek Subala. Yo, si Gabug Inten mah kalangan teh lain sakali dua kali deuleu. Sakumaha jagona sakumaha luhurna ilmu si Rawing moal make kudu bisa saimbang jeung dewek, ngarti? Sujali gancang nyarita mereka terangan, sangka nu jadi guruna ulah amek kalanceukna. Maksud Kang Subala mah lain teu percaya Ki Guru, ngan salempang ku kasalamatan jiwa Ki Guru, sabab memang ku kuring duaan geus karanapan nya kaalaman kumaha hebatna ilmu nu ngaran si Rawing, kitu ta Ki Guru. Nya dina si lain duaan teu percaya kana kemampuan diri aing, ha? Ulah kitu si lain duaan memang samogol cek dewek ge. Ngelmu teu anggoy lantaran ngahulakeun heula resep ka bikang. Beungeus anteu isukan dewek. Tebungkeun dewek jeung si Rawing. Hayang nyaho dijajal ditaraga langsung ku dewek nu ngaran si Rawing. Lamun dewek eleh leuwih hade eureun jadi jelema aing mangarti. Mbah Gabug Inten bener-bener amek nu lain dikieuna sigana teh. Subala jeung Sujali ngeluk tungkul sarieuna ningali guruna ngambek kitu mah. Sedengkeun Mbah Gabug Inten katingali ngahuleng, malah dina hatena mah cumarita. Dan aing bener-bener teu ngarti mangkeluk nu ngaran si Rawing teh teh boga pangarti nu mampu ngimbahangan sagaligus ngusir kakuatan kiriman aing. Dan aing bener-bener dengar dina sasa bener si Rawing sarta nyangking ilmu naon si Rawingnya. Aduh, tapi aing jadi lebih penasaran hayang ngajajal langsung ku cara patelak ngadu kakuatan. Bila ku aing mah kudu eleh ku budak kamari sore. Era aing kudu eleh ku pantar si Rawing. Era aing lamun ningali si Rawing kudu meunang. Era aing, era bener-bener era. Kelah nandaguan aing moal nepi ka kumeok mami dipacok sia. Peuting harita Mbah Gabug Inten jeung Subala katut Sujali. Jadi teu loba carita. Mbah Gabug Inten loba ngahulang pang-pang nama dirina keur ngapalkeun tutungkusan elmuna. Sabab geus cilik dina pikiranana dina poe isukan bakal langsung ngadatangan anu ngaran si Rawing. Geusan ijen sacara langsung ngaduwesen dina hal kabinekasan ilmu olah kanuragaan atau kekuatan jeung kamampuan ilmu silat. Sedengkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung bisa sare tibrah mangsa wanci geus liwat tina ayana bahaya anu datang. Wanci isuk-isuk bareng jeung sinar sang surya anu gumebiar nyaangan jagat buana
harita Sirawing jeung si Banteng Wulung terus pamitan geus neruskeun lampahna. Utari katingali panetepna semuluhan jelu lain di kieuna. Sababah karep mah masih kene hayang lila kacicingan ku Sirawing. Anu duka teuing kunaon hatena lain bae ngarasa kahutangan budi ku kahadean Sirawing, tapi leuwih ti eta manehna ngarasa simpati ku pribadina Sirawing. Ya Akang teh atuh aya kapentingan Nyai, jadi wayahna we lamun ku Akang ditinggalkeun di dieu nya. Sonona mah sono Akang teh malah lian ti eta teh betah aya di dieu teh komo si Anteng mah betah pisan. Da pugu dibaturan ku anu geulis atuh. Nyalain kitu Teng. Wah, ngosok ngitung-ngitung Kang Awing mah euy. Ngerang-ngerang uing ari taun tengah tu uing ngerang-ngerang meureunnan Kang Awing-awing. Majarkeun nginya we. Madahal mah memang uing ngayang lila aya di dieu. Nu mata kitu teh Nyai. Teu kudu era Teng ari heueuh mah bener. Kumaha Nyai? Nya da Akang masih kene erek neangan anak jeung pamajikan atuh. Untari katingali bangun anu seunggah rek ditinggalkeun ku Sirawing teh. Pang-pang nama hayang ngawanohkeun heula nu jadi indung anu kakara pulih deui panceg ingetanana tutah sababaraha poe saolah-olah henteu panceg kasadaranana. Padahal mah engkewe atuh Kang Rawing. Terus jelas pun biang damang Kang Rawing nembe mulih. Barisakan tenan ku abdi hoyong di ieu di naon teh? Dipenakeun sareng pun biang nu tangtos bingaheun pangeutan margi ku pitulungna Kang Rawing. Pun biang katingali ku abdi tos bade eungkeut-eungkeut deui pulih kakuatanana sareng kasadaranana Kang. Cek Akang oge lamun ceuk Akang eueuh kapentingan nu sejen mah teu neon-neon. Mae Akang oge betah lamun terus salilan ayan di dieu. Ngan Akang boga anak jeung pamajikeun. Da pilaku ari Akang kudu ngakukeun bujalan bujangan mah. Bener teu? Suka mana wae Kang Rawing mah sasauran teh. Atunya upami teu tiasa dicandet mah abdi teu tiasa naon-naon Kang. Mung abdi bingung kedah kumaha mulang tarima ka salira Kang Rawing. Kade ieu. Akang sakali deui nitip sarta amanat Nyai. Pulihna deui indung Nyai, cageurna di indung Nyai lain ku Akang. Akang mengenca ukur syariatnya wungkul. Pugu hakikatnya manyata nu maha kawasa. Ingat Akangan saukur jalan pugu nu nyageurkeunna nama. Nyata-nyata pangersan nu maha kawasa. Kapanan anu nyageurkeunna nama. Untari jeung si Banteng Wulung silih teuteub. Teu lila harita terus Untari nyarita deui. Kang Banteng nya atuh di dieu. Abdi bet kareueung margi teu aya nu ngarencangan sok inggis ka dieu deui we abdi mah Kang Subala sareng Sujali teh Kang. Dah. Eta kumaha geuningan kitu Tateng cenah. Cik kumaha geus ditawaran kitu Tateng ta? Kumaha lamun geus ditawaran kitu Tateng? Erek di dieu. Nyai memungah-mungah kana ngakeng-ngakang mangnya bener ngeta teh Nyai nangen teu sieun itu ku ngakang. Abdi teu sieun ku Kang Banteng. Margi aya mah tos terang jelas Kang Banteng teh bager pisan geuningan. Langkungna teh eta abdi ge ngaraos bingah ku ayeuna Kang Banteng tos ngiring ngusir balad-baladna Kang Subala ka Tut Sujali. Ngaring eta mah ngawajiban ngatu Nyai. Ngakang mah nyulungan muduna ngoge kitu. Numumukonna mah ngaring ngakang mah ngitung-ngitung amal ngeta mah. Aduh, eta si Ateng nih ngabrak-bak. Mohon sanggap abdi oge tos we di dieu Kang Banteng mah. Nanging direncangan ku Kang Rawing supados abdi naregreg. Cek Untari bari imut ngagelenyung. Ngatung ari kitu mah nyarua bejeng nyandet deui Kang Awing-awing. Nyugan teh bener ngakang ngarek mudu di dieu nyorangan. Si Rawing nyerenge seuri neuteub antep ka Untari. Manehna oge bisa ngarasakeun geteran hatena Untari.
Sanajannya sirawing teges balaka terus terang boga anak pamajikan, tapi duka teuing kunaon dirina bet ngarasa simpati ka pribadina sirawing. Ari akang manganuhunkeun kana sikap jeung carita Nyai. Hiji tanda Nyai teh nganggap dulur ka akang. Da sok sanajan akang oge saruan teu nganggap batur ka Nyai teh. Naon sababna? Sabab cek akang oge urang teh dulur. Buktina indung bapak urang sarua ambewe jeung lalaki, jadi ti wuleuweutana mah Ibu Hawa Rama Adam. Nanging tetep we geuningan jalmi teh aya nu miharep ayana naon teh mumusuhan nya Kang Rawing. Buktasna saperti anu karanapan ku abdi anu sok padahal abdi makapan teu nganggap musuh ka anu sanes teh sapertos ka Kang Subala tanapi Kang Sujali. Bandingannya mah memang gitu. Aduh meteng. Ya mah ya kana meteng jeung meteng deui. Nya Nyai memang kadangkala di lebah dunia mah teu aneh kitang sabab setiap aya anu resep jalma mah tangtu aya nu wah setiap loba nu deudeuh tangtu aya nu geuleuh. Pogo kitu kangaranan hirup bener teu? Nya lain kitu teng. Nya bener gitu Kang Awing-awing. Ngan ngomat-ngomat ngamun ngengkeng ngingit ngulah meren nimbelnya gelar rupa Nyai. Mokonya mah jana-jan nyakang ngosok lapar di jalan ngulah makelan gimbel. Nah teh sawios atuh Kang Banteng, da kalarasan abdi oge tos mungkus timbal tadi teh tibatan kek dahliren di warung mending keneh anak timbal ti dieu Kang Banteng. Wah, ngontong ngaliwuh-liwuh. Mentong ngerak ngatu Nyai make mudung imbelnya gala rupa, napi ngarigeus nijieun mah ngeunteu neon-neon ketang. Lah, nah eta mah si anteng-anteng make jeung sok pura-pura segala rupa. Langsung me omon-omon Nyai akang bisi leureuh di jalan jeung di warung kudu bayar. Cik akang minta timbel kitu ngarah haratis. Benih era. Kang Awing-awing mang itu bae euy. Nguing mah jadi sok beuki ngera nyaho we ngandang ngeusing teh batur teh Kang Awing-awing mah euy. Untari mesem. Bet geus kabayang upama teh masih Rawing jeung si Banteng Bulung indit tada teuing meureunna ti iseunana malah kawilang leungiteun pikeun Untari mah. Nah, bekelah ka ngobrol nih teh teng. Aduh. Hayu wayahna Nyai akang lain teh sono nya ye. Hayu teng. Ngayu Kang Awing-awing ngayu. Ngayu ngayan neon-neon deui Nyai. Sing percaya Kang Akang. Ari Untari katingali paromanana bangun anu ngemuka sedih. Harita terus nganterkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun kaburuan imah. Tapi tacan oge ngalengkah lempang jauh Untari katingali paromanana jadi sepapias teh getihan. Si Rawing jeung Banteng Wulung nu masih kene nying hareup ka Untari jadi kaget ningali parobahan beungeut Untari. Malah Untari terus nyarita. Kang Rawing, mangga tinggal Kang, itu saha nu ka dieu teh? Teteh lagi dengan Kang Subala ka tu Sujali Kang. Malah disarangan ku aki-aki. Ngaya naon deui cenah ieu teh nya? Me bareng si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabalikeun awakna ka tukang. Breh bener we katingali anu keur leumpang tilu jalma nu taya lian ti Subala jeung Sujali ngahapit mah gabug inten. Si Rawing sanajan jarakna masih keneh anggang tapi kaseketan panon jeung perasaan si Rawing geus leuwih ti heula ngabejaan. Yen aki-aki nu datang teh jelas lain samarangan jalma, beda dina rigigna. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.